para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Waktu Yesus jengkar ti walungan Yordan, anjeunna di kawasaan ku Roh Suci, dicandak ka gurun keusik. Di gurun keusik digoda ku iblis, lilana 40 poe. Sapanjang kitu henteu barang tuang naon-naon. Sanggeus waktu eta tutup, anjeunna ngaraos lapar. Ceuk iblis ka anjeunna, lamun anjeun putra Allah, eta batu piwarang jadi roti. Tapi waler Yesus, ceuk kitab suci, manusia moal bisa hirup ku roti wungkul. Yesus ku iblis dibawa ke tempat luhur, sakolepat di tembongan sakabeh karajaan di alam dunya. Eta sagala kakawasaan jeung kabeungharan, ku kaula rek diserenkeun ka anjeun. Ceuk iblis ka Yesus. Sabab kabeh geus dipasrahkeun ka kaula. Jadi kaula kawasa mikeun ka saha bae cocogna hate. Eta kabeh baris kapimilik ku anjeun. Asal anjeun nyembah ka kaula. Waler Yesus. Ceuk kitab suci. Maneh kudu nyembah ka Pangeran Allah maneh, sarta kudu ngabaktingan ka mantena. Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka Yerusalem, ka puncak bait Allah nu pangluhurna. Ceuk iblis ka anjeunna, lamun anjeun putra Allah, coba geraragrakeun anjeun ti dieu ka handap. Sabab ceuk kitab suci, Allah bakal miwarang para malaikatna nang tayungan anjeun, jeung para malaikat bakal nyangga salira anjeun. Nepi ka anjeun moal tigasruk sampean-sampean acan kana batu. Tapi waler Yesus, ceuk kitab suci, maneh ulah ngadoja ka Pangeran Allah maneh. Anggeus iblis ngagoda Yesus ku rupa-rupa rek kaperdaya, terus indit ninggalkeun anjeunna, saheulaan henteu ngaganggu deui. Sanggeus kitu Yesus mulih deui ka Galilea, sarta disarengan ku kakawasaan Roh Suci. Warta perkara anjeunna nyebar ka sakuliah wewengkon eta. Anjeunna mimiti barang damel, ngawulang di imah-imah ibadah, sarta unggal jelema pada muji ka anjeunna. Yesus angkat ka Nazaret, tempat anjeunna diageungkeun. Dina poe Sabat angkat ka imah ibadah, sakumaha kabiasaanana. Anjeunna ngadeg sejangaos kitab suci. Seuk disodoran kitab Nabi Yesaya. Gulunganana ku anjeunna dibuka, terus diaos ayat anu unggalna kieu. Roh Pangeran ngauban kami, sabab kami kumantena ditangtukeun, kudu mawa warta pikabungaheun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarakeun, yen para tawanan bakal dibebaskeun, nu lalolong bakal dibareuntakeun, nu dikaniaya baris dilepaskeun. Jeung ngawawarkeun, yen geus waktuna Pangeran ngajait umatna. Kitab digulungkeun, dipasihkeun deui ka pangbantu. Geus kitu anjeunna calik, dipalencerong ku sakur anu hadir. Pok anjeunna ngalahir, ayat-ayat kitab suci anu bieu. Poe ieu geus laksana, waktu ku aranjeun kareunge dibacakeun. Jalma-jalma mani harookeun, katarik ku kacapetangan anjeunna ngagunakeun kecap-kecap. Ceuk maranehna, eta teh lain anak Yusup tea. Yesus ngalahir. Meureun aranjeun hayang ngeunakeun paribasa anu kieu ka kaula. Tabib, cageurkeun diri sorangan. Jeung tangtu ceuk aranjeun, cik anu ku anjeun dipigawe di Kapernaum teh,
anu aya bejana ka dieu. Ayeuna jieun di dieu di lembur sorangan. Saurna deui, kaula ngabejaan. Nabi teh di lembur namah teu dihargaan. Geura ieu reungekeun. Jaman Nabi Elias, hujan henteu turun-turun nepi ka 3 tahun satengah. Sakuliah tanah Israel paceklik, jalma-jalma kalaparan. Harita di Israel loba pisan randa. Tapi saurang ge ku Elias teu aya nu disumpingan, Elias henteu diutus ka maranehna. Anu disumpingan teh malah hiji randa anu aya di Sarpat, daerah Sidon. Jeung keur jaman Nabi Elisa, di tanah Israel loba anu katerap ku kasakit lepra. Tapi saurang ge ku anjeunna taya anu dicagerkeun. Anu dicagerkeun teh malah Naaman urang Syria. Barang jalma-jalma di eta imah ibadah ngadarenge kitu kacida arambekeunana. Maranehna carengkat, tuluy ngenyang Yesus ditarik kaluar kota, dibawa ka pasir padumukan kota maranehna. Arek diragragkeun kana jurang. Tapi anjeunna norobos tuluy angkat tidinya. Yesus angkatna ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat anjeunna ngawulang di imah ibadah. Piwulangna narik ati, sasaur-saurna ngandung wibawa. Didinya aya hiji jelma anu karanjingan ku roh jahat. Eta jelma teh ngagorowok pokna. Yesus urang Nazaret. Aya maksud naon anjeun ka urang? Arek nyilakakeun? Urang nyaho anjeun teh utusan suci Allah. Yesus marentah ka eta roh jahat saurna. Repeh maneh. Jeung geura kaluar ti eta jelma. Seug eta jelma teh ku eta roh jahat dijongklokeun ka hareupeun jalma rea, tapi henteu dikikieu deui. Roh jahatna tuluy ingkah. Jalma-jalma barengong, ngomong pada batur pokna. Euleuh eta ucapanana. Parentahna mati gede kawasana. Roh jahat diparentah ingkah teh ingkah. Tidinya beja ngeunaan hal anjeunna nyebar ka sakuliah daerah eta. Ti imah ibadah Yesus angkat ka imah Simon. Harita mitoha awewe Simon keur gering muriang panas, seug diunjukkeun ka Yesus. Yesus lebat tuluy ngadeg gigireun ranjang nu gering. Kasakit muriangna ditimbalan ingkah. Harita keneh nu gering teh terus cager, tuluy ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, juljol anu marawa nu garering. Kasakitna rupa-rupa. Nu garering teh masing-masing ku anjeunna dicabak awakna tuluy calager. Anu kasarurupan ku roh jahat, roh-roh jahatna aringkah bari tinggarero pokna. Anjeun teh putra Allah. Sabab eta roh-roh jahat nyarahueun yen anjeunna teh Kristus. Tapi ku Yesus ditimbalan jarempe teu meunang ngaromong deui. Isukna waktu meletek srangenge, Yesus kaluar ti eta kota, angkat ka hiji tempat anu simpe, seug pada nareangan. Sanggeus kapanggih pada ngeukehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna, kota-kota sejen oge kudu diteang. Perlu diwuruk hal Injil kasalametan ngeunaan karajaan Allah. Kami diutus ke Allah pikeun kaperluan eta. Tidinya anjeunna ngawulang di imah-imah ibadah di sakuliah daerah eta. Sakitu dawuhan Gusti Allah.